Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring sapatos biasa dina materi pangajaran bahasa Sunda. Anu kaleresan dina dinten ieu simkuring bakal medar ngeunaan kaulinan barudak. Begituna, saderek anu teu acan subscribe anu nembe tepang sareng ieu channel, saderek dipiharap kanggo subscribe heula, ulah hilap di like oge linkna dibagikeun ka rerencangan. Aturun anu parantos subscribe, supados henteu nyakolong teh kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina, nyaeta materi ngeunaan kaulinan barudak. Tah saderek ayeuna urang langsung kana wangenan kaulinan. Naon ari wangenan kaulinan nyaeta pengertian ngeunaan kaulinan. Nah, ya aya kecap kaulinan. Kecap kaulinan teh asalna tina kecap ulin. Kecap dasarna teh ulin. Anu hartina nyaeta milampah hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hate boh nu ngalongkewang atawa nu make alat. Nah, di dieu aya kecap ngalongkewang. Ngalongkewang teh hartina tangan kosong, henteu ngagunakeun alat. Jadi ulin teh nyaeta milampah pagawean pikeun ngabungahkeun hate urang. Carana aya anu lemor atawa henteu make alat atau disebut ngalongkewang teu make alat naon, aya oge nu make alat. Saterusna ari nu ngaranna ulin mah mangrupa kagiatan nu henteu nya-nya, tapi sifatna sahayuna reresepan bari heureuy. Tah di dieu ulin mah jadi lain hal anu serius, anu matak mumet, anu matak berat kana pikiran, tapi ulin mah mangrupa kagiatan anu sahayuna teh sakadaekna kitu nya. Sakadaekna sapuruna sifatna reresepan atawa heureuy. Saterusna ku kituna kaulinan mah mangrupa kagiatan nu dipilampah pikeun tujuan ulin, ngeusian waktu kosong, raresepan, hiburan atawa tongtonan. Jadi nu ngaranna ulin atau kaulinan mah dilakukeunna dina waktu kosong sabab sifatna hiburan nya. Hiburan pikeun raresepan, ngahibur diri atawa ngabubungah hate. Tah lolobana dilakukeun ku barudak di pilemburan, tapi aya oge kaulinan anu dilakukeun ku rumaja atawa kolot. Jadi kaulinan teh identik jeung barudak di pilemburan atawa barudak urang lembur. Lolobana anu masih keneh ngalakukeun kaulinan teh nyaeta barudak di lembur. Tapi di dieu kaulinan sabenerna henteu ngan saukur barudak, bisa oge anu ngalakukeun teh rumaja atawa kolot. Jadi najan geus rumaja atau geus kolot ge aya sababaraha kaulinan anu masih keneh relevan atau masih keneh cocok digunakeun ku rumaja atau kolot. Tah, naon contona anu masih keneh dilaksanakeun atau anu masih keneh bisa dipake ku rumaja atau kolot? Upamana aya damdaman, aya langlayangan, jeung sajabana nya. Engke contoh-contohna bakal dipedar dipengker, begituna tongton dugi karengse. Urang teraskeun masih wangenan kaulinan barudak. Kaulinan barudak nyaeta perkara nu sok dipake ulin ku barudak, utamana barudak lembur. Ku kituna sok disebut oge kaulinan urang lembur. Lamun dina bahasa Indonesia mah nyaeta permainan anak-anak. Saterusna ieu kaulinan barudak teh aya nu kaasup kana kaulinan barudak lalaki. Khusus eta mah keur barudak lalaki wungkul. Anu budak awewe mah tara ngalakukeun. Dina ayeuna oge jarang nya. Anu kadua, kaulinan budak awewe, ieu khusus pikeun barudak awewe. Anu katilu, kaulinan campuran. Jadi kaulinan campuran mah boh budak awewe atau budak lalaki oge bisa ngagunakeun atau ngalakukeun gitu. Jadi aya kaulinan budak lalaki, kaulinan budak awewe, kaulinan campuran. Saterusna aya mikawanoh rupa-rupa kaulinan barudak. Tah, rupa-rupa kaulinan barudak teh kacida pisan lobana nya, kacida pisan reana. Tah, ku simkuring ayeuna bakal disebutan hiji-hiji, tapi henteu sacara detil dijelaskeun kumaha cara ulina, kumaha cara maenkeunana atawa aturan ulina. Engke urang dipedar dina materi jirangan kadua ngeunaan
rupa-rupa kaulinan barudak jeung cara ngulinkeunana atau cara ulina nya. Ayeuna mah urang sebutan we hiji-hiji margi seueur pisan. Tah ieu oge mungkin wae henteu kadata sadaya masih keneh loba anu teu acan kacatet. Tah, naon wae kaulinan barudak teh contona nyaeta anu kahiji aya alung boyong, ambil-ambilan, anjang-anjangan, babandingan, babangkongan, bebedilan, bebentengan, beklen, boy-boyan, cicinaan, congklak, damdaman, dodombaan, ecor, empet-empetan, endek-endekan, galah atau gobag, gatrik, ahayaman, jajangkungan, jajampanan, jeblag panto, jurig jarian, jeung peperangan. Tah, ieu kakarasa kacanya aya sabaraha hiji tah? Aya 24. Nah, ieu kakara 24. Cik saderek tina anu 24 ieu. Aya teu anu wawuh, aya teu anu apal kumaha cara ulina? Atau sama sekali teu apal? Tah, atawa aya nu pernah ulin, misal pernah ulin babangkongan atau bebedilan. Sok mangga tiasa komentar di handapnya. Nah, ini anu saterusna masih mikawano rupa-rupa kaulinan barudak. Aya kantring, aya kobak, aya kolecer, ukudaan, langlayangan, meong congkok, ngadu kaleci, ngadu karbit, ngadu muncang, oray-orayan, pacici-cici putri, paciwit-ciwit lutung, pacublok-cublok uang, pakaleng-kaleng agung, pal-palan, papanggalan, pepeletokan, perang kukudaan, pepesingan, sapintrong, sasalimpetan, serok, simar. Tah, ieu sami nya aya 24. Coba tina 24 ieu aya nu pernah? Pernah meureun nya ngadu kaleci mah tah barudak lalaki. Atawa pernah oray-orayan. Nah, mangga. Mana nu pernah? Tiasa komentarnya, komentar di handap bari kumaha cara ulina tiasa dijelaskeun mangga. Saterasna masih mikawano rupa-rupa kaulinan barudak aya sisiriban, slepdur, sondak, sorodot gaplok, sursar, susuan, susumputan, titimplukan, turih oncom, ucang-ucang angge, ucing-ucingan, ucing beling, ucing cai, ucing kalangkang, ucing kuriling, ucing pengpen, ucing puntang, ucing sumput, punten mangga, pris-prisan, peperangan, hong-hongan, luncat tinggi, simse. Tah, iya 24 deui. Mangga, mana anu apal atau anu pernah diulinkeun ku saderek? Mangga, coba tingali nya. Urang teraskeun deui ieu nu pamungkas. Aya lalandakan, bonbonan, engkle, perepet jengkol, ndog-ndogan, cinciripit, monopoli, balap karung, bakiak, ban-banan, tarik tambang, sareng oray tangga. Tah, mangga ditingalian di dieu aya naon anu pernah atau lagu-laguna anu mana anu apal tiasa dipilih nya. Aya cinciripit, tapi raku cinciripit teh apalnya. Aya ndog-ndogan, gitu nya. Aya tarik tambang. Tah, mangga pasti saderek hiji di antarana aya anu pernah ulin ieu kaulinan. Urang diteraskeun kana papasingan kaulinan barudak. Naon ari papasingan? Papasingan teh nyaeta kelompok-kelompok, ya. Kelompokna atau kategorina. Mangga urang tingali aya naon wae. Anu kahiji dumasar tujuan jeung eusina. Nah, dumasar tujuan jeung eusina teh dibagi 3. Anu kahiji aya kaulinan reresepan atau hiburan. Anu kadua aya kaulinan olahraga. Anu katilu aya kaulinan tanding. Tah, ayeuna urang titenan contoh-contohna. Anu kaasup kana kaulinan reresepan atau hiburan aya naon wae? Anu kaasup kana kaulinan olahraga aya naon wae?
Tuluy anu kaulinan tanding aya naon wae. Coba urang tinggal, nu kahiji aya ambil-ambilan. Aya cingciripit, endek-endekan, oray-orayan, pacici-cici putri, paciwit-ciwit lutung, pacublek-cublek uang, slepdur, ucang-ucang angge sareng perepet jengkol. Tah, naon khasna tina kaulinan reresepan atau hiburan? Nyaeta khasna teh biasana bari dilagukeun. Jadi aya lalaguana nyaeta lagu kaulinan barudak atawa sok disebut oge kakawihan. Tah, dina kaulinan barudak anu kategori reresepan, kaulinan reresepan atau hiburan, lagu-laguna teh lagu-lagu anu ngahibur, lagu-lagu heureuyan. Upamana di dieu ore-oreyan, terangnya saderek pasti ore-oreyan mah paling populer. Nah, terus aya paciwit-ciwit lutung. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur, terus dibulak-baliknya. Terus aya ucang-ucang angge, jeung sajabana. Engke urang dipedar dina jirangan kedua atau bagian kedua nya ngeunaan kakawihan atawa lagu-lagu kaulinan barudak. Tah ayeuna mah pan judulna wanoh heula, wanoh kana kaulinan barudak jeung rupa-rupana. Kitu nya. Terus ayeuna kaulinan anu kategori olahraga. Aya naonna contona? Aya baren, bebentengan, ahayaman, jajangkungan, sasalimpetan, ucing kuriling, ucing sumput, ucing-ucingan. Tah, kunaon asupna kana kategori olahraga? Sabab kaulinan-kaulinan ieu biasana bari lulumpatan. Nah, lulumpatan pan olahraganya kaasup kana olahraga. Lulumpatan atawa gerakan-gerakan anu mata ngaluarkeun kesang. Anu sifatna ngolah kamampuan otot awak kitu nya. Urat-urat, ngalenturkeun urat-urat. Tah, jajangkungan upamana pan lempang ngagunakeun egrang nya ngagunakeun awi anu luhur, anu jangkung. Tah eta pan butuh tanaga. Ahayaman oge aya udag-udagan, ucing-ucingan oge sarua nya. Tah jadi kaasupna kana kategori atawa kelompok kaulinan olahraga. Satuluyna ieu aya kaulinan tanding. Nah, kaulinan tanding teh nyaeta kaulinan anu sifatna kompetisi atawa lomba. Tuh nya contoh aya langlayangan, aya ngadu langlayangan nya. Jadi dina tanding mah aya nu eleh aya nu meunang. Tuluy ngadu muncang, ngadu kaleci, papanggalan jeung sajabana. Seueur pisannya, tapi kusim kuring ieu dicontohana ngan sababaraha hiji. Seueur pisan kaulinan-kaulinan tanding anu sifatna lomba atau kompetisinya, jadi aya nu eleh aya nu meunang. Satulina ieu papasingana dumasar kana saha anu ulina. Nah, tingali saha nu ulina nya aya 3 oge. Anu kahiji aya umum. Awewe jeung lalaki. Campuran teh nya tadi. Anu kadua aya awewe. Anu katilu aya lalaki. Jadi dumasar kana saha nu ulina dibagi 3, aya nu campur, aya nu pikeun awewe wungkul, aya nu pikeun lalaki wungkul. Mangga urang titenan. Anu umum aya naon wae contona? Nah, ambil-ambilan, boy-boyan, ampet-ampetan, galah, ahayaman, pacici-cici putri. Tah ieu mah bisa dilakukeun ku saha wae atawa disebut oge umumnya. Jadi anu ulina oge bisa campuran, bisa awewe jeung lalaki. Satulina anu awewe contona anjang-anjangan nya. Tuluy beklen, congklak, encrak, sapintrong, simar, jeung sondah. Tah ieu contoh anu dilakukeun ku awewe. Anjang-anjangan biasana papasakan nya atawa wawarungan jeung sajabana. Beklen teh backles nya. Aya nu nyebut beklen, aya nu nyebut backles. Jadi main bola beklen tambah kewuk biasana. Tah eta kaulinan anu khusus jeung awewe. Tapi najan ieu kategorina awewe sakapeung sok aya barudak lalaki anu miluan.
gitu nya. Nah, ayeuna nu lalaki. Tapi ieu sabenerna mah dikhususkeun pikeun awewe. Tah ayeuna langsung kana nu lalaki. Contona bebentengan, ecor, gatrik, jajangkungan, kolecer, kukudaan, langlayangan, ngadu kaleci. Tah, jeung pepeletokan. Ya, biasana pepeletokan teh nyieun bebedilan nya tina awi biasana. Tah, jadi ieu dumasar kana saha nu ulina. Bagi tilu, umum, awewe jeung lalaki. Umum mah campuran awewe lalaki nya pikeun lalaki. Tuh. Satulina ieu dumasar kana make alat atawa henteu nya. Tah, tadi pan dina wangenan oge boh eta ngagunakeun alat atawa henteu. Pan tadi ge nya dina wangenanna disebutkeun yen kaulinan atau ulin teh nyaeta ngabubungah hate, boh sacara ngalongkewang atau tanpa alat, nya boh sacara ngagunakeun alat. Tah ieu papasingan atau kategori kaulinan dumasar make alat henteuna. Urang titenan aya sabaraha hiji? Nyaeta aya 2, nu kahiji make alat, anu kadua teu make alat. Contoh anu make alat nyaeta aya backlen. Alatna bola jeung kewuk, kitu nya contona kitu. Tuluy aya congklak, aya ecor, gatrik, jajangkungan, kolecer, kukudaan, langlayangan, sapintrong, jeung sajabana. Tah ieu contoh kaulinan nu ngagunakeun alat atau nu make alat. Ayeuna nu teu make alat, aya naon wae nyaeta aya cing ciripit, oray-orayan, perepet jengkol, slepdur, ucing cai, ucing kuriling, sisiriban, pakaleng-kalenggung, ucing-ucingan. Tah, ieu mah nu teu ngagunakeun alat atau nu teu make alat. Tuluy naon atuh nu digunakeunna atawa mediana? Biasana awak urang sorangan gitunya, ibaratna paciwit-ciwit lutung. Contona cing ciripit ukur ngagunakeun dampaleungeun jeung curug gitu. Jadi henteu ngagunakeun alat-alat anu tangtu. Oray-orayan, komo oray-oray. Perepet jengkol upamana ngagunakeun suku dikait-kaitkeun jeung sajabana. Tah ieu kategori anu teu make alat jeung nu make alat. Masih seueur salaresna contoh-contoh anu kaasup make alat naon wae, nu teu make alat naon wae, tapi ya simkuring mung masihan contoh. Mangga engke saderek tiasa nganalisis masing-masing dumasar kana papasingan atau kategori-kategorina tadi. Tiasa oge nambihan. Tadi pan simkuring mung masihan sakitu contoh ngaran-ngaran kaulinanana, engke saderek tiasa milarian deui sakalian dianalisis. Mana anu kaasup make alat, mana nu teu kaasup make alat, mana nu kaasup kaulinan campuran, kaulinan barudak awewe, kaulinan barudak lalaki, kaulinan olahraga, atau kaulinan lomba, jeung sajabana. Tadi pan nya atos dijelaskeun kategori-kategorina aya naon wae, papasinganna aya naon wae. Urang ditelaskeun, tah jadi ayeuna mah saderek mimiti apal nya. Geus wanoh naon wae, naon eta wangenan ulin, naon eta wangenan kaulinan, naon eta kaulinan barudak nya. Aya naon wae contoh kaulinan barudak, ngaran-ngaranna nya. Tuluy aya kategorina geus apal. Tah engke satuluyna saderek kudu apal kakawihanana. Kakawihan teh nyaeta lagu-lagu kaulinan barudak, kudu apal. Ngarah apal anu kaasup kana kategori hiburan geuning hasna teh make kakawihan atau lagu kaulinan. Jadi apal engke lagu oray-orayan teh kumaha, lagu perepet jengkol teh kumaha. Tah engke mudah-mudahan simkuring tiasa saenggalna ngadamel materi ngeunaan contoh-contoh kakawihan barudaknya. Ayeuna mah nu penting wanoh heula kana rupa-rupana sareng kategorina. Kitu oge kana wangeunanana. Sakitu heula saderek ti simkuring ngeunaan
Wanoh kana kaulinan barudak. Atur nuhun anu parantos manco dugi karengse, anu parantos merhatikan dugi karengse. Ulah hilap di subscribe ya. Di subscribe supados langkung semangat deui ngadamel materina. Di like oge, teras dibagikan link na kare rencangan. Saterasna ieu aya daftar pustaka, pamungkas di sim kuring, hayu bagikan saloba-lobana, sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawero. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih seueur kalepatan, pamungkas, sampurasun.